atuh Joy. Yo, sabar atuh sabar. Aduh. Ya wae sih. Kita ke buburit di wae. Iya we lah. Ngabuburit teh kieu bos, cuaca teh jore euy. Kunaon bos? Kok gulupukan kitu euy? Buat ngomong aing Joy tong sakajagan ngawangong lah. Bos nu puasa wae lah. Pan aing era ku sia, manya sia anak buah puasa aing. Oh bos teh mau puasa? Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Kieu ning Joy ribu puasa mah euy. Haus. Iya, cobaan apa gitu. Kurang bisa nahan lapar, haus bos gitu. Tapi paeh buah aing Joy mah. Jauh kanan pae. Batur mah anu saminggu 2 minggu teh daharan hari hirup wae. Ieu mah karek dibere babaraha jam ieu. Karek jam 11 beurang. Geus gulupukan. Nyerakeun. Karek budak paud aing boga bos teh aduh. Dan mangsa saja orang malak lah jangan bukan ge. Ulah sok ulah palak di bulan Ramadan kieu mah lain saukur nahan ieu haus. Lapar lain Segala loba ieu loba rintangan. pan eta meureun senina. Aduh. Tapi Si aing bos karesel teh, Joy. ngarurung we. Karesel aing mah ieu teh hiburan. Atuh pan itu bulan Ramadan mun lain arek naon, nehan hiburan ah. Jangan naon atuh jeung kegiatan ya supaya teu peurih kieu beuteung aing karasa pisana itu nanaon mah ih. Materi ulah wecok ae kira boga syuting geus sabar santai da urang sarua lapar. Wah aing euy. Oh manusia liwat di nya abang sikeun COVID-19 ya teh. Oh lamun haena kalau luar tewakan gebotan batur geuning. Oh Iya bukan urang ieu. Tadi beri luak ieu kurang ge. Pan aing tadi kekeuan ya teh. Oh ulah sembarangan cicing di luar sebenarnya mah. Aduh. Buku aing mah sorangan ka jalan ngabuburit teh naon ya sadun mah kitu aing mah. Angkat sorang. Kosokan Tamah kesel sadepan meureunnan daripada aing ngarasakeun beuteung lapar. Jadah teh. Atuh maneh ngalang-halangan we jalan, kos jalan maneh we. Bagong tuh. Kawasan-kawasan aing mah aing gimana wae Nah, sih geus keur bulan puasa ieu mah ayo emosian geus sana mah. Ulah sarwana. Naon cadelekeun aing? Henteu nih mana di kene di dieu Ron. Emang geus aing kudu di mana? Kan biasana setan mah sok di kurungan di borgol. Orang jodoh ieu. Cek kan mah ku aing kitu. Aduh. Lepasin belas. Agung teh bos. Tahan emosi. Hiya di ngocolan wae. Kira aku ku aing kudu diantep nu kitu Joy. Aduh. Gas! Bau banget. Dengekeun. Aya bulan puasa mah lain saukur nahan haus, lapar. Tapi emosi oge jaga. Bos dinya si bajaan barakali teu ngarti keneh. Ngasalan pan udah cetong ku aing. Iya, ngocol wae. Nyaho keur bulan puasa kan ngocolan we. Nyaho bos aing teh itu teh keur diajar puasa. Cudi, ngocolan we. Kira si teh ka mana kira? Meuli kolak orang teh Tuh, meuli kolak mah tinggal meuli kolak mangkat ka ditu. halangan we jalan susu teh maneh. Udah dicetong. Bagong teh. Geus mana ini kieu itu geus di teh. Sia awas ku aing pas buka kieu teh. Geus. Awas ya. Kumaha si bos itu puasa teh? Pan cenah nahan lapar jeung haus doang, berarti nyentang batur mah teu nanaon. Cek saha ieu teh? Lain saukur nahan lapar haus. Cek guru urang di Kalimantan oge keur guru ngaji. Lain saukur nahan haus, lapar, lain. Naon deui atuh? Emosi urang, mata urang kudu dijaga. Emosi urang. Bisa mau benerin belum balik ya? Nyaho kitu aing tadi mau lor deui mau alhuda. Molor lagi saya buru balik ya. Ucul gah.
balik deui ah. Moal ecreg aing nongkrong di dieu mah kapiran. Lah semua ujug ieu puasa teh ngan jeung nafsu we nafsu. Ya aing nyentang batur batal di puasa. Keke tapi ke dihareup beli kolak kela. Oh, Can nu mayar. tenang boga duit lah.